hate anu ikhlas nyaeta anugerah anu kacita berhargana serta kudu diolah kalayan jujur ngahargaan jeung hormat. Lamun cinta dipake salaku material bet eta lain cinta sejati. Carita ieu oge ngajarkeun urang yen urang teu bisa ngendalikeun parasaan batur. Kadang cinta sejati datang di arah nu teu disangka-sangka. Ieu ngingetkeun urang yen urang kudu salawasna hirup kalawan hate nu muka tur siap narima kabagjaan nu datang dina wujud urang teu nyangka.